mitra teu karaos dunya nincak bagian kadalapan we-nya carios nyambung judulna Ingkar karangan Koswara. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Atuh para mitra mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana ieu tiasa dianggo leres-leres hiburan para wargi Ingkar karangan Koswara. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya seueur keneh para mitra dongeng-dongeng Mang Jaya nu teu acan diangkat nyaeta ka tina kaset dialihkeun kana MP3 dugi ka janten MP4 dugi ka tiasa di-upload di YouTube. Seueur keneh para mitra seueur keneh insyaallah para wargi namung non teh ningal kaset kadang-kadang seueur kaset nu macet ceuk sajamina deui para mitra aduh mangga atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun Ingkar karangan Koswara urang lajengkeun teu karaos geuning nya ieu teh bagian kadalapannya atur nuhun subscribe-na like-na komen-na oge para mitra nu sering ngabagikeun ge para mitra bagikeun we ieu ka wargi-wargi nu sanes nu cacan uninga aya dongeng Mang Jaya cenah ieu dah kitu nya para wargi mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun Ingkar karangan Koswara dina bagian kadalapan. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-8. Para wargi kaum dangu, mangga para wargi sadaya dina akhir bagian ka-7 urang sami-sami ngabandungan nyaeta Nyi Kancanawati anu luhur ilmu jembar ku pangabisa ngarasa dirina para mitra teh nu mapakan geuning teh dina akhir bagian ka-7 aya nu para mitra nyoba-nyoba cenah nguji pangarti anjeunna saha eta jalmi teh hiji sepuh malah aki-aki cenah para mitra ceuk ieu ujaring carios dan teh acan kabuka rusia saha-sahana para mitra eta hiji sepuh teh anu baris ngalawanan Nyi Kancanawati da kitu. Jalmi mah hirup di alam dunya ulah ngarasa gagah para wargi da gagah mah aya nu langkung gagah deui kagagahan kagungan anu maha kawasa nyatana anu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Para wargi sadaya moal aya nu leuwih gagah da urang ngarasa gagah mah dikersakeun ku nu kawasa kudu apes mah moal bisa kumaha tuh para wargi kitu nu mawi ulah ngarasa pang akangna ulah ngarasa pang gagahna ulah ngarasa pang pinterna kumargi ai manusia mah teu aya nu pangna para mitra teu aya nu pang pinterna teu aya nu pang akangna teu aya nu pang bisana teu aya nu pang beungarna teu aya margi di saluhureun anjeunna teh aya nu leuwih ti anjeunna di saluhureun anjeunna aya nu leuwih ti anjeunna kitu para mitra nu mawi para wargi sadaya anu ngabeunghara nu maha kawasa anu mintra nu maha kawasa kitu urang gedah emut ulah duwi ka lali ulah duwi ka poho kana purwadaksina kitu mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Ingkar ieu dongeng karangan Koswara dina bagian ka-8. Anehna tara-tara ti sasari panon batin Nyi Kancanawati teu bisa neguh teu bisa nganyahoankeun teteh nyawa nu poek mongkleng eueuh kelemeng-kelemengna acan lain bobohongan. Sabada anjeunna para mitra meureumkeun panonna sabana anjeunna nyidakepkeun leungeun dina palebah dadana. Panon batin Nyi Kancanawati meleng hayang nganyahoankeun di mana ayana ita jeung saha nulunganana. Brai beunta breh ku kisapta seta katingali. Paroman Den Kancanawati bangun anu ngemuka amek pacampur jeung bingung. Waos ti kakereket lamai ngawat panon bolotot beureum ngemanggera. Kurang ajar sia. Kakara ka aing aya nu cuman taka ngajago. Ngaganggu kana pagawean aing udu bilung kana pamaksudan batur. Ngilu ateul kana maksud batur haram jadol teh. Nyimas Kancanawati garo-garo teu ateul amek kapegung. Leungeunna oge dipeureub-peureupkeun pohara amekna pohara keuheuna. Sabta seta? Abdi Jun. Ning kumaha kapenak laratanana katingali adalah henteu ayeuna Nyi Ita. Aya di mana-manana sareng saha nu bawana su? Nu matak henteu kurang ajar teh. Aduh, pamikitu mah nu nulungan si Ita teh tutang tos jalmi nu leres-leres luhur ilmuna. Jembar ku pangabisana. Sanes jalmi jore-jore atuh dugi ka manehna. Teu kanyahoan teu tiasa dibaca ku panon batin sun.
montong muji dengan siapa hareupeun aing sia kurang ajar gara-gara sia goreng gawe gara-gara sia nu talobe nepi ka kajadian kieu teh kumaha lamun eta nulungan si Ita datang ka dieu ngadala ka urang ka sebelahan sia tapi ketang keur si Kancanawati moal sieun moal rek ngejat moal mundur sasiku moal ngejat satunyang weas deuleu lain si Kancanawati mun teu bisa ngarebut deui si Ita percaya dan sundain lah ayeuna mah isim abdi teh gejangji bade langkung hati-hati bade langkung iatna dina ngajaga ieu tempat cung ulangan sakadar ngomong sia eta anu ngomong ngungkul aya paribasa sia tambah bau sungut ngomong teh mugi-mugi sing bercanten we lah sarta pikeun ngajaga bisi kaayaan urang dieu bocor keluar mangka mun aya nu nyoba kabur bade dipaehan we mun getihna bade disangakeun ka saleuran den alus tapi sing rikip ulah nepi ka kaayaan ieu pokona mah cing sagarupa tindakan-tindakan urang kanyahoan kudu sejen kade sakali deui sing rikip lantaran akibat maneh kurang rikip akibat maneh nu kurang hati-hati nepi ka si Ita geuning nyahoeun kana kaayaan urang manehna nyahoeun kana sakabeh kalakuan urang tinggalkeun aing ayeuna sabta aing rek narekahan pikeun nganyahoankeun ngeunaan si Ita jeung ka dieu aing rek nenangkeun pikiran nyuk sumangga ulang jeung ki sabta seta nangtung leos kaluar ninggalkeun Nyimas Kancanawati anu harita masih keneh diuk sidakep di jero kamarna kamar paragi manehna Mujasmedi kamar paragi Nyimas Kancanawati milampah sakur niat jeung karepna dina raraga ngalaksanakeun sakur cita-citana sakumaha nu dirarancang poe kamari isukna isuk-isuk keneh Mang Amud geus ninggalkeun imahna ninggalkeun pamajikanana sajanepungan ka saurang jalma nu dipikolot ku manehna nu katelah mamakole hanya kal keur Mang Amud sabab eta sepuh nu kaceluk ahli tutulung kanu butuh ahli tatalang kanu susah nu kakoncara tukang norah malah semahna ge loba sok menepi ka ngaleut ti jauhna tapi kanyataanna mawataka ku ciwa keur Mang Amud mamakole teu bisa nerangkeun ayana di mana jangnana nya kitu dibasa ku Mang Amud di pentaan tulung sakali deui susuganan mamakole bisa nyageurkeun wulan atawa sakurang-kurangna mere bolongan kudu kunaon picageunana kudu ku cara kumaha narekahanana sarua deui mamakole teu bisa mere jawaban nu matak ngagumbirakeun najan kitu ceuk mamakole moal rek cicingin manehna bakal terus narekahan keur meleng di mana ayana jangnana oge narekahan sugan bisa manggihan tarekah nu sakira bakal nyugemakeun dina raraga ngubaran wulan lantaran teu hasil maksud teu meunang cekelan ngeunaan kaayaan jangnana jeung teu meunang bongbolongan dina narekahan wulan dina waktu masih keneh pireut dina balikna teh Mang Amud leuleus lungse taya tangan pangawasa mangkaning lain lalampahan sakedeung-sakedeung ti padumukan mamakole ka lemburna teh najan kitu Mang Amud teu putus asa teu ayeuna sugan jaga kitu pamikirna bari kebat balik ka imahna bimunah poharana langsana barang salakina datang bari ngabejakeun yen mamakole teh teu nyahoeun ngeunaan kaayaan jangnana oge teu bisa ngubaran ka bulan nah hanya manehna teh kitu nya ceuk bimunah kawas nu tumanya ka dirina heuh nah kumaha kitu ceuk Mang Amud harita tacan ngarti kemana loyogna kekecapan bimunah eta mamakole make teu bisa nyageurkeun teu bisa nganyahoankeun oh mana palebah dieu mah urang rek kudu sadar yen sapinter-pinterna manusia moal leuwih pinter bata nu boga kapinteran tetep we jelema mah eueuh nu sampurna jeung kasebut ilmu panemu nu dipimili kurang ge saurang jalma tara sarua jeung aya watesna jeung deui najan mamakole luhur ilmu jemar ku pangabisa pokona mah kasebutna jelema legok tapak genteng kadek sok aya we nu ngaluhuran mana kitu deui jeung kitu nu kasebutna oge pangarti manusia mah jadi ngeunaan cepnana teh taya kelemeng-kelemengna cenanya manehna heuh kitu saur mamakole oge heuh ngeunaan si Nyai deui can bisa keneh narekahan pikeun nyageurkeun anaknya mamakole teh bimunah kawas nu hayang leuwih yakin heuh kitu moal nya kami ngabohong moal nya kami teu nerangkeun ka manehna atuh mun teu kitu kanyataanna mah kitu aya-aya wae nya tungtung nama Amud jeung bimunah humandeuar panjang itu ieu ngarasa bingung teu manggih tungtung ngarasa susah taya papadana bulan nu saleuleuk ieu ngarasa poekeun ku kaayaan nu jadi panutan gawena ngaruk tungkul bari beueus ku cimata diuk ka bari bangun anu jararauh panindeungan hatena poharana langsana pohara ngangres jeung ngenesna ku gamadungan caritaan inung bapana
nya sing sabar we anaking duakeun anggur mah sangkan yang nana aya dina kasalametan nya nyai mun dikadarkeun kudu ngasalamet mah piraku eueuh cukang lantaran anak jabati kitu geus ulah sedih-sedih teuing ulah nalangsa teuing tadi ku ayana sepuhna jang nana nu teu satujukeun we ulah teuing jadi pikiran nyai nu penting mah asal jang nana we bener-bener miharep ka hidup piraku sugan engke sepuhna jang nana teu satuju naon teh teu satuju bae hartina mah nyen mudah-mudahan naon teh henteu salilana teu satuju pokona mah satuju hiji waktu mah hartina mah sadar kitu ayeuna mah kieu we sugan jaga kitu we lah teu kieu ge anaking bener sakumaha omongan bapa maneh teh nyai catet dina ati sanubari sarta kunilik kajadian peuting kamari mak yakin yen janana kawasna lain miang lantaran maksudna pribadi ieu mah tangtu miang aya nu mawa sarta teg we mah teh boga pikiran boga sangkaan yen nu mawa kabogoh hidup teh mun lain jelema nu luhur ilmu panemuna tangtu bangsa lembut geus ulah dipake leutik hate urang tarekahan urang teangan cenah eta mamakole can bisa nyageurkeun hidup meureun can waktuna we nyai boa henteu ku mamakole ge aya jalma lian nu bakal bisa nyageurkeun hidup anaking Mang Amud jeung Bimunah mapatahan bari mere sumanget kanu jadi anak sangkan ulah putus asa sangkan teu pondok pangharapan Ari neng wulan teu nemal hade teu nemal naon-naon para mitra sadaya. Di omongan panjang lebar ku kolotna teh. Tak nemal kumaha tuh para mitra nyarita gitu bisa. Najan kitu tungtung hatena mah wiwulan ngocomang kieu. Kang Nana. Nah angkat ka mana atuh akang teh? Nah aya di mana atuh engkang teh? Abi mah emut wae ka salira engkang Kang Nana melang salempang sok sieun engkang tinemu sareng kararepek. Ngala tu gera mulih engkang sing hawatos ka ibu kali ka apa nu ngantos engkang mulih. Teu sangki Kang Nana geuningan sepuh akang teh teu doa. Teu satuju kagungan minantu ka pantar abdi, pedah abdi jalma taya kaboga. Pedah abdi jalma pireuk teung teuingeun teuing atuh ari nasib di abdi, bet hirup teh dibedakeun jeung anu sejen. Padahal mun abdi beunghar mah mun abdi waluya abong asa abong deui sepuh engkang teu satuju, asa abong deui we ibu rama engkang teu doa. Sanaos kitu abdi yakin kana kacinta engkang muga-muga we kacinta engkang ka abdi pokona mah teu unggut kalinduan teu gedag ka angina teu oleng najan pada muntangan teu rubuh najan pada nganeuk-ngeuneuk Kang Nana ya abdi wulan curucud cipanon wulan meuni nyurucud masihan pipi kenca jeung pipi katuhu batin asa digerihan ku hinis ase hate asa dijejewet jantung asa didulut nyeri tugena jeung melang deui di barung ku rasa sono nu taya hinggana rarasaan bulan anu keur kasmaran najan teu tepung ka kara dua poe najan pisah jeung panutan candila rarasaan mah asa aya taun Mang Amud jeung Bimunah tibang bisa ngarenghap narik napas panjang nyaksian ka aya nu jadi anak kitu maranehna ngararasakeun kana kumaha samagahana hate nu jadi anak maranehna oge pan ngorah heula jadi bisa ngarasakeun ka aya nu jadi anak nu keur gandrung ka pirangrung keur kaedanan harita teh para mitra nyaeta ku bebeureuh teu sanes bebene para mitra mun istri mah sanes bebene tapi bebeureuh kitu bebeureuh maneh teh namina bebeureuh maneh teh pisalakieun janten aya bebeureuh teh calon salaki mun bebene calon pamajikan upami nyi wulan nyebatna ka jang nana teh nyaeta bebeureuh kitu mangga panutan nu dipieling sakali deui nyai muga sing janglar pikiran ulah loba lamunan anaking nya geulis bisi matak gering bisi matak juwat kana hate mun parna teuing di pikiran mah cenah mun jangnana bener-bener pijodohan hidup dikadarkeun ku mantena kudu laksana jadi salaki hidup tangtu we awal akhir oge bakal bisa tepung deui jeung urang nya pokona mah keur mantena mah taya hal nu mustahil anaking taya nu hal nu susah asal mantena ngerasakeun yakin bakal tinekana cek wulan bari nginghak maksudna mah da ari inget mah para mitra sadaya kadi kumahakeun kitu sigana kurang leuwih mun dihartikeun mah kekecapan wulan harita ngaso heula para mitra sadaya para mitra sadaya keur anteng Mang Amud jeung Bimunah mapatahan wulan kadenge kaburuan imah aya sora kendaraan nu eureun gancang marahna kaluar kebeg sareng kebeg lantaran di buruan imah ngajugrug hiji mobil alus
Mang Amud jeung anak pamajikanana silih reret ngarasa teu apal ngeunaan saha-sahana nu rek nyema. Aduh aya mobil mana? Cek Mang Amud ka pamajikanana ngomong ngeh teu kadenge. Sahanya? Cek Bimunah bari kerung. Ret kawulan-wulan ge gigideug nanakeun teu apal ngeunaan saha-sahana nu datang bawa mobil sedan eta. Leuwih heran deui keur Mang Amud saanak pamajikan barang tina jero eta mobil teh kaluar mojang geulis. Mojang ngambari dangdanan ngota jeung dangdanan seperti ilaharna barudak rumaja mangsa ayeuna. Najan heran jeung teu apal tapi maranehna yakin yen eta mojang geulis teh tangtu rek nyemah ka maranehanana matak ngasupkeun kendaraan kaburuan ge. Gancang ku Mang Amud jeung ku Bimunah disampeurkeun. Demi wulan manehna ngadaguan wae di tepas imah. Gelenyu eta mojang geulis kakala keluar ti jero sedan teh imut. Namahan nyari, namahan pikayung-yuneun, pikaresepeun. Solongkrong eta mojang geulis ngasongkeun leungeun ka Bimunah bari pokna adabna keur. Haturan wilujeng siang Ibu Damang. Pangesto geulis, nyalira wae geulis. Nuhun abdi Bu. Cek eta mojang ngalesotkeun leungeun tina leungeun Bimunah. Terus ngajak sasalaman ka Mang Amud. Mang Damang, pangesto neneng ju urang ka bumi. Mangga. Temal eta mojang giler paneutupna ka palebah wulan. Nu aya ditepas nangtung deukeut golodog bari keur neuteub kaburuan. Kasemahna jeung ka indungna pok eta mojang nyarita kieu. Dupi teh putra Mamang. Leres neneng pun anak kaleresan ngahajak ka dieu hoyong tepang sareng putra Emang. Oh kitu. Hayu atuh neneng urang ka bumi. Bring Mang Amud jeung Bimunah katilu eta mojang nu anyar datang. Bari anyar pinangih ngabring muru ka tepas imah. Guk-gek dariuk ditepas nya kitu wulan oge. Guk-gek gegijireun indungna. Barang gek diuk eta mojang geus ngasongkeun leungeun ka wulan bari pokna. Wulannya? Wulan unggeuk najan loba kaheran manehna teu burung imut. Males imutna eta mojang geulis anu ngajak sasalaman ka dirina. Demi eta nyi mojang teh pok nerangkeun ngaran. Napangkeun teteh abdi mah Esti. Ret di ka Mang Amud jeung ka Bimunah bari pok eta mojang teh tetela Esti ngaranna para wargi sadaya. Emut keneh ka Esti para wargi sadaya. Teu anu nganjang ka Ibu Ramana cepnana kitu nu ngadon bade pakanci bade liburan kitu mangga urang teraskeun. Mang sareng mi di dieu tangtos heran pangintennya ku ayeuna abdi ka dieu nepangan. Kan tenan we atuh heran mah kagetna neng. Pangna kitu teh peda asana we ayeuna ditepangkeun sareng neneng. Ku kituna mugi kersa ngauningakeun we neneng. Anu ti mana kawit sareng aya pamaksada naon pangnanepangan ka Mang kalih kambina di dieu. Babakuna masok panasaran reuas we neneng deui upami teu acan diterang mah. Sieun aya naon-naon kitu sieun kitu teh sieun kieu teh kitu. Teu kedah reuas-reuas teu kedah kaget-kaget da abdi mah moal naon-naon. Taya pikareuaseun naon-naon ka dieu sote. Tami kesel we di bumi mah pun bibi. Kalersan menak wartos tipun bibi sareng tipun paman. Saurna bulan nuju kaing musibah. Nyalajeng we di tepangan ngahajak ka dieu karesan abdi teu aya rencang. Ari kitu neneng teh ti mana kawit teh make nyaurkeun nuju di wargi. Di Jakarta bi. Uluh meni geuni teu beuh geuninya. Dupi di dieu teh di mana? Di Sumedang maksad mah di kota. Abdi nuju peraya sakola ngiring heula ka dipun bibi sareng dipun paman. Panginten keum pamitos 2 minggu bade wangsul dewe ka Jakarta. Sumuhun kitunya. Ke. Dupi wargi neneng di Sumedang teh sumuhun di kotana. Manawi tiasa saha kakasina neneng. Mang Hamja sareng Bu Halimah gebeg Mang Amud jeung Bimunah. Lain deui ngagebegna barang eta mojang nu ngaranna Neng Esti nerangkeun soal ngaran mamangna jeung bibina. Geuning Neng Esti teh alona pimitohaeun wulan. Sedengkeun wulan para mitra dina hatena mah muncul perasaan-perasaan lain-lain ku ayeuna datang Neng Esti ka hareupeunana. Bari cenah aya pamaksudan nu mandiri ceuk gerentos hate wulan. Wah kitu mah ieu mujang kabogoh Kang Nana. Saha nu nyaho distakukeun aing Kang Nana bobogohan jeung nu lian. Najan ngakukeun alona pan bisa we hubungan mah. Atawa bisa we ukur ngaku wungkul sangkan aing teh curiga. Buat dititahku kolotna Kang Nana ka dieu. Moal bawa dititahku paham jah jeung Bu Halimah. Tangtu supaya nyarek aing sangkan ngajauhan Kang Nana. Di sejen pihak para wargi sadaya. Mang Amud sanggeus lalelor tina kareuwas, tina kakagetna pok tumanya ka Neng Esti. Sanes dupi neneng pangna sumping ka dieu teh naha dipiwarang ku sepuhna cepnana.
Henteu Mamang, kahoyong abdi we nyalira. Walau Neng Esti bari ngahehe sagarupa atuplong hate Mang Amud ngemplong. Najan kitu kacuriga mah aya sahanu nyaho. Eta Neng Esti kabogojangna nu anyar kitu sangkaan Mang Amud dina hatena. Kartos janten neneng ka dieu teh. Mun maksad abdi we. Tempas Neng Esti gancangna keur sungun. Mang Amud ungut-ungutan. Dupi jangnana leres teu aya di bumina neneng. Bimunah nanyakeun jangnana pamikirna. Sahanu nyaho jangnana nyumput atawa disumputkeun ku kolotna basa Mang Amud ka ditu. Teu aya mi duka ka mana da saurna mah saur pun Panma sareng pun bibi. Teu terang ka mana-manana mun ka kuping ku abdi mah. Saurna teh teu ayana teh sapertos amengan ka dieu. Nah leres teh mi. Muhu neneng leres pisan. Nah teras ka mana atunya? Nu mawi bibi ge poekeun neneng. Jabi ti kitu katami-tami di ku ayana kasauran ti sepuhna jangnana. Bimunah teu kebat ngomongna para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya teteh lareuwas oge keur bimunah. Rumasa manehna ngomongan bet kapapanjangan make nyabit-nyabit soal omongan nu matak tugenah ti indung bapanan jangnana. Bi nu dimaksad ku bibi mah peda sepuhna Kang Nana teu satuju kagungan minantu kabulan ka putra bibi. Nya kitu neneng tugenah we make jeung ngahina basa sagala duka upami jangnana parantos kagungan papacangan mah cenah diadu-adu ke sepuhna. Bimunah ngomong kitu bari neuteub ka Neng Esti. Nya kitu Mang Amud oge sarua. Ngarasa penasaran sacara teu langsung nyangka Esti kabogoh jangnana. Dariana keur Esti nyarita. Bi oge Mang, abdi ka dieu sanes naon-naon kahiji tami kesel di ditu teu aya batur ameng. Kaduana bade ngabeberah wulan. Katiluna mugi Mang sareng Embi sing ageng kayakinan perkawis Kang Nana abdi mah yakin Kang Nana mung kabulan wungkul kagungan bebene teh. Malahan upami teh mah ku sepuhna diadu-adu direremokeun kanu sanes. Teu acan kantenan Kang Nana kersaeun. Gep Neng Esti nyepengan leungeun bulan bari pokna teh setengah ngupahan. Teh Wulan mugi teteh sing percanten ka Kang Nana nya. Kang Nana mung ka Teh Wulan wungkul cintaeuna teh bogoheuna teh. Mugi sing sabar we wireh teteh ayeuna nuju aya dina kamusibatan sing yakin we awal lahir ge teteh bakal damang deui sacara biasa. Upami aya itu sareng ieu mah keun abdi nu bakal melaan adalah teteh sang naon teh adalah abdi sangem pikeun mayunanana sepuhna Kang Nana. Lain deui ngarakacakna hate Wulan. Mangsa harita ngabandungan omongan Neng Esti matak sugema. Matak bagja para mitra asa aya nu marhatikeun ka dirina nu kiwari keur meunang musibah. Nya kitu Mang Amud jeung Bimunah satungtung sangkaan. Tungtungna sangkaan goreng nyangka Neng Esti papacangan jangnana teh sulaya pisan. Nyalahan pisan. Kanyataanna masa balikna Esti beda ti emangna jeung bibina. Da geuning Esti mah bangun anu ngarojong satuju kana hubungan antara Wulan jeung jangnana. Saterusna ngobrol ngaler ngidul gegede nama Esti ngahibur ka Wulan. Sangkan ulah nguluwut teuing, sangkan ulah loba teuing pikiran. Nya teu burung asa kahibur oge keur Wulan teh. Dirina nu kaleungitan ku eueuhna jangnana perasaan asa kosong molongpong. Ayeuna asa kaubaran deui. Batina nu simpe aya nu ngabeberah. Dirungrum ku kekecapan matak bagja ti Neng Esti. Matak pantes mun kadenge Wulan milu nyeleukeuteup seuri milu ngahehe. Kitu nah pinterna keur Neng Esti ngabeberah hate Wulan. Nyabit-nyabit perkara jangnana nu eueuh teu pupuguh Neng Esti ngomong kieu. Mang sareng Embi oge ka Neng Wulan ka ieu ka Teh Wulan. Perkawis Kang Nana nu teu aya teu pupuguh teu kedah janten emutan teuing da pameget ieu. Teu kedah melang salempang teuing dan keke bakal sumping. Tangtos painten sumping deui. Mung asa dosa we Mang teh. Teu ayeuna jangnana teh apana nalika anjeunna nyemah ka dieu geulis. Ha ieu yakin sepuhna jangnana bakal malik teh suka, bakal malik keheul ngadakwa we ka Mang teh panginten. Padahal mah da apanan teu diusir teu dipawadang mulih neneng. Heran puguh neneng eta we sateu acana jangnana teu aya teh. Make aya soanten aki-aki di luar nu pupuntenan. Barang dibuktoskeun kaluar ku jangnana bet siga aki-aki teh teu aya geuning jangnana ge ngiring teu aya deui. Sanu terang aki-aki teh peryogi ku bantuan Kang Nana bi.
Nah atuh make jeung ka teu kalabat heula eta aki-aki teh sareng nah atuh make teu pawartos heula kalabatna kalabat jangnana teh kitu teu pawartos heula ka emi jeung ka emang da eta nu jadi kahelok teh neneng heran sareng upami diemutan mah bet asa teung-teuingeun teuing jangnana angkat bari wengi-wengi sarta teu nyaurkeun bade ka mana-kamanana teu nyaurkeun naon margina harita bet angkat kitu. Wulan neuteub seukeut ka Esti bangun anu ngarasa panasaran hayang nyaho kumaha jawaban ti Esti. Demi Esti gancang mere jawaban. Mang sareng emi teu kedah kagungan sangkaan anu lain-lain ka Kang Nana. Da ari sangkian abdi mah pangna Kang Nana kitu kaayana teh boa aya maksad nu mandiri. Mun kagungan pamaksana nu langkung jembar. Sanu terang eta sepuh anu namu ka dieu teh ngajak Kang Nana kanggo narekahan ngadamangkeun ieu teh Wulan. Mang Amud jeung Bimunah teu burung ping arangut tanda nu nyaluyuan para mitra atawa sapamadegan jeung ucap-ucapan ti Esti mangsa harita. Marehna asa diingetan buatnya kitu kaayaanana jangnana tepangna peuting-peuting eueuh. Indit bari teu kungsi bebeja deui. Sedengkeun nu jadi bahan carita antara Mang Amud jeung Bimunah katilu Esti katutulan harita keur harita teh para mitra jangnana mah keur paduduaan bae jeung Den Kancanawati kitu. Nu dicaritakeun teh ku Mang Amud, ku Bimunah, ku Esti katutulan eta jangnana padahal jalmina mah keur paduduaan jeung Den Kancanawati. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, sapeupeting Nyi Kancanawati teu sare gawena mujasmedi di kamar panyepen. Hayang nganyahoankeun ngeunaan saha-sahana nu nulungan ka Nyi Ita, tetep poekeun taya kelemeng-kelemengna acan. Saumur nyunyuhun hulu bari nyamat bangsa lelemat lelemut, bangsa dedemat dedemit kakara ayeuna manehna ngalaman kajadian cara ayeuna. Perhatianana ayeuna museur ka Nyi Ita, pamikirna mun Nyi Ita teu buru-buru dikanyahoankeun, teu buru-buru dipaehan. Yakin bakal bahaya ka hareupna lantaran Nyi Ita nu geus nyahoeun keun kaayaan dirina tangtu bakal ngucah ngaceh bakal loba carita kanu nulungan tangtu bakal buka-buka rusiahna ngabejakeun perilaku kalakuan dirina Nyi Kancanawati jeung Ki Saptaseta. Lantaran pipikiranana dipusirkeun ka Nyi Ita nepi ka pamaksudan nu ti heula hayang leuwih lila babarengan jengnana kumanehna dibolaikeun. Najan sono sakumaha sonona, najan bogoh sakumaha bogohna, najan geget sakumaha gegetna, najan gede keneh duriat kanana, najan can bener-bener warga, babarengan silih cacapkeun ka bungah jengnana. Tapi pamikir Nyi Mas Kancanawati urusan Nyi Ita leuwih penting. Nya supaya jongjon pikeun narekahan soal Nyi Ita, mangka jangnana kudu buru-buru ninggalkeun manehna. Mun jangnana aya keneh di pamatuhanana sok sieun awal akhir, jangnana teu bisa sarusiah. Punten. Jangnana teu bisa sarusiah. Mun jangnana geus gembleng bener-bener pipikiranana moal henteu jangnana bakal nerangkeun kaayaan di eta tempat nerangkeun kalakuan manehna salila ieu jeung jangnana. Eta sababna harita sanggeus lila paduduaan bari silih simeuh ku kaboka cinta ngeunaan pamaksudan itah mulang ka jangnana ku Nyi Kancanawati diterangkeun ditepikeun. Nana najan kuring sono keneh tapi kuring karunya ka kabawah anjeun nu ngaran Wulan mangka poe ieu kuring ngajurungkeun ka anjeun pikeun sagancang-gancangna mulang ti dieu mulang jangnana para mitra nu geus sageunah ayana di dinya dititah balik ngadon kerung kawas nu hoream. Bener bawa sagancang-gancangna Wulan ka dieu leuwih gancang leuwih alus. Padahal keun mah atuh lah teu diubaran geus teu naon ieu na mah diubaran sagala. Anjeun mah aya-aya wae nana. Najan kumaha kaboga anjeun kudu dibawa ka dieu urang ubaran ku kuring kawajiban kuring mah pikeun nyageurkeunana itung-itung pamalembus kana pamulang tarima ti kuring ka diri anjeun nu geus mere kasugemaan ka diri kuring ngan kade anjeun nya kasasaha ge ka asup ka kolot anjeun ulah loba cacarita. Maksudna anjeun ulah ngabejakeun perkara urang kungsi hirup babarengan naon teh pokona mah silih cacapkeun kasugemaan ka harti. Oh ka harti syukur atuh jeung geura kaluar tinggalkeun diri kuring sorangan. Anjeun ulah datang ka dieu satungtung anjeun teu bisa mawa Wulannya beral geura ini kuring bakal ka dieu deui bakal mawa Wulan mangga nen wilujeng angkat beral atuh kawas dua rumaja keur kasmara nu keur silih pikat cinta samemeh paturai jangnana jeung nen Kancanawati
harita teh para mitra terus patare madam palengeun padahal mun ngudag umur mah jauh melamelu antara Nen Kancanawati jeung jangnana ngan akibat ngabogaan ilmu sasar Nen Kancanawati najan geus nini-nini kaayan lira jiga mojang keneh we umur 20 tahunan. Bada reng sesosonoan bari silih para mitra cacapkeun ka bunga. Lantaran jangnana pamitan, sakali deui jangnana pamitan jungnang tung muru lawang panto. Anu pantona meungeut dijajabkeun ku Kancanawati nepi ka lawang panto. Basa panto dibukakeun breh di luar kamar nangtung Ki Sapta Seta. Jangnana ngareret ka Nen Kancanawati bari pokna. Kuring balik jeung Ki Sapta Seta. Bener lantaran mun teu dibarengan ku Ki Sapta Seta anjeun bakal kapahung. Moal apal jalan tapi lamun jajabkeun mah sajabati moal kapahung teh di jalanna moal loba gangguan engke ge mun anjeun ka dieu bakal apal jalanna nah mah ke kudu dibaturan sagala moal kuring mah lah moal kapahung kuring apal jalan ka dieu mah jalan aspal nu leucir jeung lega mun kitu nyorang leuweung nu remet atawa nyorang pasir nu gurawes nyorang jurang nu lung kawing tangtu kuring moal apal waktosna seep di para mitra. Hai sono nama nataku hoyong teras we Mang Jaya teh ngadongeng. Namung waktosna kabujeng seep. Rupina para mitra sadaya dugi ka dieu bae heula. Carios nyambung nu judulna nyata Ingkar. Ieu dongeng karangan Koswara dina bagian ka-8. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga para mitra kaum dangu wilujeng kantun bae ka sadayana permios.